jigana tong diteraskeun tong diteraskeun sabab moal aya pibalegeun ya ayeuna keureun udah kenangan lalampahanna teh rarasana teh barolon kene sakitu hirup geus karumisan hirup geus haruwisan teh wayah kumaha salatna jelema kitu lain dah dewek oge yakin teh kana diri sila lain teh daek kikituan so teh sila lain teh keur calalagur da keur geuring aya panyakit lemburah kikieuan ieu teh moal lah nepi ka cing bararakatak aya sabagian jelema adalah anu nyaritakeun cenah lamun di dunya loba teuing seuri ke di akhirat bakal baeud. Aya we bejana ieu mah. Hah? Heeh, lamun di dunya loba seuri wae kitu di engke di akhirat teh bakal baeud. Cing yakin da pikiranana sia mah jo akhirat geus paeh ulah waka kayenya lanan di dieu we heula uruskeun ulah waka nguruskeun anu jauh nu deukeut heula artina dunya heula kepada rukun iman ge geus dibejaan kudu percaya kana poe akhir. Hah? Percaya kana poe wawales. Ai wawales jelema teh nya tadi akhir tina pagawean. Tadi dia meureunan dikerdilkeun tah kecap atau dalil antal mautu qoblal mautu teh hartina kudu bisa maut saacana mati teh pek leutikeun di dieu ku urang dileutikeun kumaha dileutikeun teh kieu jadi kudu disederhanakeun jadi kudu nganyang ka poe pagetok jadi memeh ngomong teh pikir heula bulak-balik nu letah kudu disatukangeun akal jeung elingan ceuk urang Sunda da sarua keneh eta oge barangna mah ngan basa nu beda maksudna mah sarua cing asak-asaknya ngejo bisi tutung tamagana tah eta teh realisasi tina antal mautu qoblal mautu teh jadi samemeh pok ngomong teh bulak-balik heula pikir sabab urang geus yakin dititah ku pangeran kudu percaya kana poe akhir sabab akhir tina pagawean jelema buktina lamun jelema ayeuna keur jagjag loba teuing ngadahar lauk asin kumaha akhirna darah tinggi ban nu mata kudu diatur oge Rasulullah mah sasamet wareg tara kaleuweuhi ulah loba teuing urang ngadahar cai kopi amis sabab kaituna kencing manis tensi kencing manis teh ngaronjat teh akhirna teh akhir tina pagawean sia teh jadi Allah mah moal nyiksa Allah moal ngaganyar ngan Allah mah nyadiakeun tempat panyiksa nu kagungan siksaan tabungana dina tungtung basa aya kecap teuing hartina kaleuweuhi da Allah mah teu resepeun ka jelema nu sok kaleuweuhi baik nyalametkeun agama nya
nu matak dewek bieu lain kuna naon ngeureunkeun lagu teh ceuk dewek atos sabab naon melang di akhirna sabab kaituna nungtun Raja Wisuna kemang beureum buah buleud kemang beureum teh hartina pipaseaeun ai buah buleud kana peureup tah kana pasea ulah leuwih hade jempe ge ibadah keneh tibatan cekcok pipaseaeun kaharti meureun ai kada papatah babari ngarti nya mah ai ngaguguh teu noyod ngandek nanyakeun deh ka moal nyarekan ka jelema nu sok noyod hese ngalieuк-lieuк acan di papatahan ku batur teh tah dek nanyakeun ai nu heuras beuheung hese ngalieuк naon lan tah sana ceuk abdi sanes sana ceuk dewe nu heuras beuheung kitu teh tah geuning berteriak eta ulah kasinggung ai lain bagong da dewek mah nyaritakeun teh heuras beuheung nu heuras beuheung mah tah geuning lain ceuk dewek mah nanyakeun moal nyarekan moal nyebut bagong dewek ka Cilaing tah kitu bagong beda paham sautak saeutik cecok geuning ribut dewek mah rek nanyakeun ai nu sok silih segag naon tah lain ceuk dewek ceuk Cilaing da dewek mah nanyakeun wungkul ai nu sok silih segag naon tuh lamun aya nu ambek nu kasiniran tanyakeun ka pinaon Cilaing ka anjing kari kitu negara urang teh 350 tahun dijajah ku Belanda teh politik nu dibawa ku penjajah teh politik liberal politik adu domba talamun ayeuna jelema masih kene parasea beunang diadukeun bari jeung sabangsa sabahasa dar parasea wae salilana teh cager-cager tah aya nu sok beunang diadukeun naon tah lain ceuk dewek ceuk Cilaing nu sok beunang diadukeun mah tah kitu kari nanya we ka diri sorangan lamun hirup beunang diadukeun we batur naon tah kitu nya kitu ulah dumeh bieu lagu Wangsit Siliwangi lagu bersejarah anu ulah diganggu ku dewek ku budak ngora hayang ku sorangan we dikakawak bari ku manehna mah teu dimekarkeun hartina teu dipajukeun manehna we sorangan mata kitu we geuning bapak aing mah teu maju-maju da kitu pajarkeun teh ieu ti karuhuna keneh ieu lagu Wangsit Siliwangi teh tingali we dina lampahan Nabi Adam baheula sok kareng keneh kan ai Nabi Adam dina lagu Wangsit Siliwangi jeung saha nu ngarangna ge atuh ulah dianggap eta teuing Cilaing teh nya teh ulah taklid ai ngahargaan mah kudu ka kolot teh sabab moal aya urang mun eueuh kolot ngan tingali ieu alam teh pan Cilaing ge sok nyarita geuning da ieu teh lain alam anu robah tapi nu ngajamananana nu robah mah ta urang oge atuh hirup dina zaman kiwari teh anu karobahkeun ku alam ieu urang teh kudu beradaptasi jeung apresiasi tuh ngigelan zaman nginung ka waktu mi bapak ka haban cicing dina tetekon mah ai tetekon ukur pabeja-beja tadina teh sungut ka sungut da geuning ditanyakeun mah ku dewek naon tetekon teh naon ai pakem teh geuning teh bisa ngajawab nya tetap dina zaman kiwari mah urang teh kudu adaptasi teh ya kolaborasi
kolaborasi jeung alam canggih da baheula mah can pet ayeuna pan aya sound system aya membran aya lampu zaman geus maju sok tuturkeun mengikuti kumaha carana ieu wayang teh pandiayakeun dina abad 13 apa si abad pan loba baheula geuning aya abad dalang abah namanya aya abad kemang abah namanya aya abah Dodi si telenges bisa ngolona teh dewe keur butuh kudu nyung jalan dapur atuh puguh we dewe hayang maha teu bisa da geus dicekok saeutik aya geus kumpul ditagih ya itu sanggeum mah teu naon uihkeun deui aya dibalikeun deui da geus beak aing teh lapur teh Dodi teh gawe bareng jeung Panama kikituan teh ada ampun alah aduh manawi teh aya nona igun iya alah hapunten solmet nya nyuhunkeun doa restu na Pak ieu abdi ieu dek ngayakeun super solmet sugan seueur anu ngadukung nya nyuhunkeun restuna ieu ti bokap ti buya ieu moni ulah digeunggeureukkeun aya anak aya dina kamajuan teh nya cenah eta sok rajeun luar tidak tetekon sugan eta proses nya dai proses jelema mah rupa-rupa pan ulah waka amek kana pamadegan batur ge bisi eta pamadegan teh keur proses keneh nya jadi ulah waka nyalahkeun kanu marud sampeuh sabab eta keur diparut mah diproses keneh acan jadi opak can jadi aci can jadi comro karek marud bungkul oge luar tidak tetekon sia teh karek marut can jadi opak ai geus jadi aci na mah ka mana-mana we nyiruan oge teu nutup kamungkinan tina kolomeran oge sok nyeusup berarti dina eta kolomeran teh aya hakaneun anu hade pantungtungna jadi madu kaituna aya bahan pimadueun kitu capak ngan uing mah aya tanyakeun nya ka bapa sakedik dek nanyakeun naon beh teu jadi unek-unek sebab abdi maca keterangan yen anu mimiti dijadikeun ku Allah bangsa manusia teh anu disebut Nabi Adam nah gitu kira-kira na bapak mau ambek nggak pakai ambek teh bisa we ku dewek dijawab henteu hampura jeung ingat dak sanajan dewek disebut kolot aya kamampuhan jelema mah terbatas jang jadi dulek ditanyakeun ku si lain teh bab Nabi Adam
yakin Bapak oge ngaku yen anu dijadikeun mimiti manusia ku Allah teh Nabi Adam tak abdi rada cangcaya upami nguping hiji kecap kolot cenah dunya masih keneh genjlong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye tah Bapak geus kumeledang di dunya ai Bapak Nabi Adam lain lamun Bapak ngaku Nabi Adam apa Bapak mah kagungan ibu kagungan rama sedangkan Nabi Adam teh ibuan teu ramaan si jawab ya butek ya jadi patongong-tongong jeung karunya we ka batur deui mau kiai mah eta tetangga nyebred bid'ah cenah Nabi Adam anu gelar kadunya ti heula mah lain Semar Bapak maneh marada gelo kitu ka abdi teh ngomongna ta ieu teh kajadian kieu teh Semar nyebutkeun dunya masih keneh genjlong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye teh jadi naon teh jadi ribut teh jadi diskriminasi jadi naon diskriminasi jadi kontroversi eta mun tidak tadi saya teh bejaan teh kaing jadi kontroversi nya ulah ka seuri da dimetan hayang seuri cenah bejaan mah kumaha anu jadi pertanyaan teh anu jadi bingung teh kieu dunya masih keneh genjlong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye Bapak geus kumelenang di dunya malahan Bapak mah geus dagang baso nya baheula eta mah dileuwihan dagang baso mah leuh saha nu meulina tuh da eta beureun sedengkeun pan Nabi Adam Pak anu pangheulana ka dunya mah Bapak ulah akuanan yo jadi kontroversi teh nah hayang sohor hartina Bapak teh nak ngaku nabi nu paling akhir nah harek nurutan saded hayang nurutan saded kitu kumaha halusnya halus ilai pertanyaan sakira-kira teh nyaho jadi bingung ngena kolbu mah pek katanya ulah heran nanyakeun nya paha cing kapan Bapak mah seke seler aya pan tuang rama sang hyang wenang tuang eyang sang hyang tunggal kari-kari enak ngaku dunya masih keneh genjlong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye Bapak terus kumelendang di dunya kumaha ieu kapan dewek oge turunan ti dinya turunan Nabi Adam ngan dewek masih cingso teh dina gunung Simul aya dina sagara Siloka ngansik dina pasir Silib malah ku jelema sok dimitoskeun aya tempat Semar malah dimitoskeun beh dieuna nyieun gambar Semar ditulisan aksara Arab tina wesi kuning pajarkeun paragi usaha paragi dagang padahal paragi usaha mah modal nu gede nah salah falsafah nah salah persepsi gitu
dewek hideung wujud banget bodas teh nyaeta gambaran ya bumi ucu bumi lain semarna ai Nabi Adam dijieuna tina naon taneuh heula mana Adam jeung taneuh euy Allah anjir kayaknya da dewek mabacaeun beungeut bodas teh gambaran hate da dewek mah dina beungeut teh ieu nyerenge hartina jiga seuri tah lamun hatena jelema keuruwet da kana beungeut tah oge sok tempo ku sia lamun hatena keuruwet mah tetep jadi bimoli naon bimoli teh biwir monyong 3 mili uluh artina meureunnan lain asli kieu si lainna nu mikir tong dimitoskeun atuh atuh da beh dieuna mah jeung aya kuburan Semar cenah moal ara rebel mah kitu iya malah pada ngajarahan aya guha kena gorowong segala ini mah sabab Semar teh cenah di dinya tah ai gorowong teh naon melongkong tah di dinya Semar teh ayana lain ieu lain nu katanya ku sia da ieu mah cermin nah cermin mah pan hasum cerme tapi teh cerme mah dinya barang kaluar ti toh teh cerme cimareme tapi teh alah iya nya kamana karep atuh mikir teh si lain teh ilmu teh loba dulu aya ilmu biologi antropologi numerologi filosofi ilmu sastra ilmu laut anu sakitu legana dipake nuliskeun ilmu jadi mangsina moal mahi tatangkalanana dipake kalamna moal mahi ku seueur-seueurna sabab maha dina sagalana nu mawi di naswe laisa kamizli sayun moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontoan ka mantena saperkara oge jadi eueuh keur conto-contona acan lamun eueuh keur contonya acan meureun aloh teh eueuh tah jadi eueuh aloh teh anjir tadi pipasiaeun deui nya capek teh maka jeung eueuh sagala rupa keur naon disembah atuh ari eueuh mah oh jadi sia teh nyembah teh kanu aya atuh ka makhlukna nu aya mah jadi lieur ya ieu jadi nyembah mah kudu kanu eueuh beuki lieur aki-aki teh ieu mah musingkeun da lain keur nu pusing agama mah keur nu mikir aki-aki teh kitu tah hese ditilepna euy jurus naon-naon teh katakis ari aing talete deui satu kaharti mah tulisnya dia leketek ngeureutian ongkoh di kakolo teh iya Pak ulah diomongkeun Pak di hareupeun batur mah jeung Allah teh eueuh Allah dalam ngomong cek ka mana karep yaki-yaki teh hayang ribut
peka agama mah Semar. Lalawara teh ka Allah jebut eueuh. Eueuh Allah teh. Kenaon atuh di Semar eueuh mah lamun nyembah kanu aya ka makhluk sia. Eta bener dia aing ngomong kitu mah. Kan ieu perbah eueuh teu ngarti teh. Sok. Canta masih nanya teh. Bongan sia nu nanya teu tamat aing ge mau ditamatkeun. Lamun teu tamat disebutna kabuntut bangkong. Tah, lamun sasamet kabuntut bangkong tong pasea. Kaciri dilepangna para sea teh teh kabuntut bangkong, pada-pada teh nyaho. Jadi Allah teh eueuh naonana, eueuh babandinganana. Mun kita tadi atuh aki-aki di baledog bae. Kaharti aya kitu mah. Da teu tamat sia nanyakeunana. Eueuh teh eueuh naonana kitu. Nya aing ngajawab deui. Tah tamat ayeuna mah. Jadi eueuh babandinganana nya Pak. Heeh, tah kitu nuhun. Teu sangka geuning mah patahan teh wing teu mubadir ka Bapak teh. Si edan. Nya anak aki pinter rukalikunya. Bapak hampura abdi. Udah ngaran-ngaran dina proses teh nyaho mah kitu Pak rada gede ambek. Tak kitu ya. Ampun jen Bapak hampura ti saha nya ti Bapak. Lamun geus dihampura ku dewek keur naon? Dah geus lieur deui ya kan. Tong ka dewek dewe urang kaalohkeun sok. Sia sok nyebut astagfirullahalazim. Muhun Pak. Naon teh artina? Nya muga Gusti ngahampura ka abdi ceuk si lain nya ka saha ka Allah. Kumaha lamun Allah ngajawab? Kumaha? Keur naon hampura ti kaula? Jawab. Lamun sia minta duit ka dewek. Nya sok ditanyakeun ku dewek, keur naon sia teh duit? Puguh teh mah keur jajan. Tah ayeuna sia minta hampura ka Allah keur naon? Lamun dibere hampura. Cah, liur euy. Liur euy. Contoh nama kieu meureunnan abdi teh boga salah ka Bapak. Heeh. Pak hapunten abdi da can dihampura mah geuning ku Bapak abdi teh can aya kecap hampura ti kolot mah meureun teu tenang hate teh. Heeh. Jadi abdi pangna hayang dihampura ku Allah teh supaya tenang hirup teh. Sanu tenang di dunia. Sakitu di udag-udag pangabutuh teh. Cacak dibere BBM naik geuning teu tenang sia teh hirup teh. Eta dikanyakeun deui jadi panjang atuh Semar. Alah. Sok tanyakeun ka kiai ai dunya alam tenang alam pana. Nya numutkeun dina katerangan meureun ieu dunya teh alam pana teh geuning. Jelema nepi ka acong-acongan hirup hayang tenang bari di dunya. Pasti dikit alam pana. Hayang sia senang, hayang pindah ka akhirat. Nah, anu ditah modal teh kula teh. Da di akhirat tuh tenang modal. Sabab aya nu leuwih alus kahirupan dunya. Di batak kahirupan dunya nya teh akhirat. Nya dina surat Waduha teh. Walal akhiratu herulaka minal ula. Surat Waduha ge bisa.
ngan anu teu bisa mah waukeun. Waduhe walaili ida saja. Waduha walaili ida saja. Dawing mah yang he. Pek teu naon. Ke naon mangna pangna ngampekeun. Heuh kapan aya ku ilmu parabot mah beunang. Teuing apa? Dumeh eta pan alifna digenti ku iya. Ngan iyana jadi harapna harap gering. Teu bisa dibebanan ku JR, ku PS, ku Jabar. Nya nu matak ha iya Jabar hae jadi waduhe. Waduhe walaili ida saje. Eta teh hartina dieuweuhkeun teh alifna digenti ku iya didab'an lisikol dieuweuhkeun. Lain di dapur didab'an lisikol. Tak kitu deuleu. Jadi jelas Allah teh nya teu aya babandinganana. Tah kitu. Nu matak dewe ulah dimitoskeun. Oh eta loba nu jarah ning ka kuburan Semar. Coba. Heuh teu bisa ngarealisasikeunana. Nya. Kumaha lamun abdi hayang jarah ka kuburan Semar da aya bejana cenah kuburan Semar. Tah, lamun sia hayang idit ka kuburan Semar, initna kudu bari cicing. Tah eta mata clear deui wae kalau teh. Init kudu bari cicing, lumampah ulah ngalengkah. Eta ku jara rawuh euy. Ongkoh titah init tapi kudu bari cicing. Lumampah tapi ulah ngalengkah. Alieur Pak. Heuh, lieur pasti keur nu teu mikir mah. Init pan init nomor kudu nyingkah. Heeh. Tapi kudu bari cicing. Lumampah ulah ngalengkah. Sok caritakeun atuh. Sanajan init ka mana-mana tapi hate cicing. Panteng eueuh deui semaheun angin Allah teuing. La ilaha illallah. Tak kitu salamet gerjing. Dek ka mana sia init? Allah yu aki. Hese teh jelema teh dengan kitu teh Pak. Lumampah ulah ngalengkah, ulah pantang we eueuh disemahkeun angin Allah. Allah jika mana-mana oge. Iya ya Pak. Kade eta. Jadi lamun nepi tak kajarah ka kuburan Semar teh kudu mawa susuguh. Tah eta nu jadi mitos teh. Naon sasajena kumaha pangabeuki sia? Kumaha pangabeuki abdi? Naon pangabeuki? Pek suguhkeun. Ngan Semar moal narima lamun eta rezeki nu dihakan ku sia teh ladang korupsi, ladang basilat, ladang judi. Tong boro make jeung ladang judi, ladang sorangan teu dijakatan moal narima Semar deui. Oh Semar iya? Semar mana we? Berarti meureun Semar teh geus aya dina diri sewang-sewang. Tah eta. Apan ayana ge di Tegal Gorowong, hate nu molongkok, nu bersih, tah bere susuguhna, kudu naon? Kudu baresih deui. Nya pawongannya Pak. Gusti Pak Wongan wong teh jelema nya Pak. Atau nyat beuheung jang. Nuhun Pak, rada brai we hijing horeng ngaji mah ulah jauh tina dirinya Pak. Ulah angang tina awak.
da lolobana mah ka Semar ieu nu bungkeulekan ieu tah padahal geus aya dina diri sewang-sewang geuning Semar teh paeusina mah da dewek mah gamaran cermin cermin anu sok digelom ku barudak eta mah permen nya abi naon cara recok dewek nanya ke Semar jeung Nabi Adam heula mana kitu ceuk akah heula mana ieu teh tepeh Nabi Adam dan da manehna mah gamar telat kuring atuh teu kabejaan wah rame bisa wah jadi yakin ini mah Allah teh eueuh tong sok kitu teh teh jilakakeun bapa mah si dawala ngambek Pak teu antep heula keukeuh aing mah eueuh Allah teh tong sok kitu pangan begitu dawala tong dibejaan ku bapanya geus antep cenah mikir maka jeung eueuh non teh moal pati-pati aya dadamelana namun eueuh nu ngadamelna berarti aya lamun aya naon disebutna naon aya mah karaba karasa katempo naon makhluk teh mah eueuh patang dibejaja Pak geus cicing teh lain mun asa pangyahona ieu jelema ateul tanduk teh nu kieu ya kaituna teh sesebred we hayang pasea nya manehna geus nyaho ge dipake tarucing ka batur teh dipake nguji sombong ka itu aduh ampun cepot lah tuturkeun kaula ayo Cubuk camak alah mulana sekarang teh saha abdi insyaallah lain nu mana gadona teh meni tilu ngageblek nya antong nepor-upara atuh aya butuh mah nya gawena we pecakan sok antong di dieu lah alah urang di dieu ieu aya saung hayu cepot kelana rek budu heula ka lebah ieu tuh ieu naon atuh dibawakan nu kieu lain tiris nya bisa ngasukeun curug ka mana kana bujal getek nah pila curug atuh sok atuh ulah kaleuwihan we goblok naon si teh nah geuning teh abusna lain kana bujal da ieu ge lain curug kumaha itu teh naon manehna nawara jajan baso ai sugan teh rek dibayar ku didinya goblok duit ti mana aing aduh da itu tukang baso teh nagih bawa hees gitu sih meni kitu aduh ampun iya kira-kirana nyai boga salaki ka akang naon tah cita-cita alhamdulillah ditaroskeun kitu namanya aya perhatian kita tadi teh naon kaula mah daek dikawin ku didinya terus rumah tangga tapi hayang pasea unggal poe jigana teh bese aing hirup teu naon ku didinya we jeung gara-gara kumaha engke pokona namanya gan naon cepot sing pangnemakeun bojo abdi tuh naon nya aya nyaho nu bangor-bangor teh jadi naon
tingalikeun cepot. Iya. Emak pucakra udah sana leungit tanpa lebek hilang tanpa. Si goreng jadi kopiah dalang. Aduh. Paingan bangor, paingan leungit kopiah dalang. Disore keneh nya teh ieu. Ampun ya. Urang ngejajapkeun ka Pak Sep. Aduh, paingan lega di jero teh euy. Murid teh karasana naon dikitu-kitu ka engke. Alah, yang ampun dene tina sagoro pihak kalepatan da ieu mah gogojakan. Ulah soteh jadi ejekan. Kuha sakitu atuh ti rombongan permios bade wangsul sanes stasiono. Salamet nu kagungan maksad sakulawargi, salamet urang kali hitanan, salamet nu nongton nu ditongton, sakali salamet tetep salamet. Ieu lalampahan nu pina urang cekapkeun nu ka dieu kemang ti detik barang sari tutup lawang sigotaka.